masak-masak Dionif. Tos katebaknya teman-teman pami iroh nu masak berarti anu bebenahna teh gina kitu. Ayeuna teh iroh bade masak asem sapi teman-teman. Aya nu terang teu masakan asem sapi teh kos kumaha. Upami gaduh daging sapi teman-teman sok dipasak kumaha, direndang apa disemur apa diasem. Pami iroh mah enakan diasem teman-teman soalnya mirasa. Langsung we dipurageun tuh kana panggorengan kitu. Caian we heula asupkeun bumbuna, antosan we tepikeun ka asa. Di minyakana terakhirnya teman-teman tuh tingali ieu tos asak tuh meuni enak kitu. Langsung we di dieu teh nyambel tuh tingali horeng mah tarasina teu aya teman-teman. Ti dieu langsung we keluar soalnya iroh mah lamun nyambal teh kudu we make tarasi teh beh mantep we pokona mah kitu. Tapi sok aya we nya teman-teman anu teresep kana tarasi. Pami teman-teman lamun nyambal nganggo tarasi apa henteu komo di limuan kieu mah nambah mantep tuh. Ieu aya pais tahu, aya sarden, ieu asem sapina tuh langsung aya sambel, ieu kurupukna tuh esna nasina. Tong hilap baca doa heula nya teman-teman abeh berkah we pokona mah tuh tingali meuni nikmat kieu mamna teh am deui. Tong boson-boson nya entos sakieu heula. Dadah.